Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lauk emas, lauk lele, nyeun baji di buledan. Horeng ieu cidomas lemur gede, make ngaji dina muludan. Alhamdulillah. Cuman segala rupa eta kudu aya panulak jeung panangkir, mual giat jeung mual nangtung. Hiji perkara seperti urang boga tangkal jeruk, mangka eta tangkal jeruk teh rek rubuh, eta kudu aya panulakna. Nakamana eta sim abdi ngajalur nyarita kitu nya, mangka aya sual hiji deui ngelek bobokok kacai. Kacai ngelek bobokok bayawak menang bedil. Lamun eta ngaji teu ngarokok kana awak kurang stabil, aya rokona. Alhamdulillah. Ku kituna lamun awak teu stabil eta kurang semangat. Aing ieu pamajikan aing di deuleu hartina doang kieu teu daekeun sadangdan. Lain tereken sadang dan ka haji, sabenerna mah ieu abdi hayang sadang dan nyorang abdi dibelikeun sifat eta perkawin kuari geus pendek deui tinggal sabuku curug kitu nya kumaha sadang dana abdi nu mantap melak cabe di sisi cai ngalahiris bari nyeker nya. Awewe zaman kiwari lamun hayang geulis kudu di skincare kitu sinah glowing. Alhamdulillahil aliyil a'la al-waliyil maula alladhi khalaqa wa ahya wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana wal ba'si ila daril jazaa'i wal fasli ila daril qada litujza kullu nafsin bima tas'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala ta'ala fi ayatin akhar, Bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qaumi utlubul jannata bijuhdikum wahrabu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha fa innal jannata mahfufatun bil makari wa innan nara mahfufatun bil ladzati wasyahwat fala tulhiyannakum 'anil akhirah. Wa qala aidan, man tamassaka bi sunnati ba'da fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Shadaqallahul azim. Wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Lumayan sakitu ge eta. Rada kitu bae lah horeng akal tanu tabligh eta sok kitu nu dipanjangkeun eta mukadimah. Anu puji siman dihormati pengatur waktu, pemandu acara Al-Mukarram anu mana anu parantos maparenan waktu kaji simabdi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nambih-nambih kana kamuliaanana. Anu puji siman dihormati para syekhuna al-mukarramun wal muhtaramun, baik anu di tempat maupun anu di masing-masing dayeuh tempat ngancik padumukan.
hapunten anu kasuhun hampura anu diteda tetiasa dititik ditata diwincik diwiji di absen satu persatu namina. Namun mudah-mudahan hanteng ngirangan kana sakumaha kahumulyaan oge kahormatanana urang dorong doa aku sadayana guru-guru urang mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana anu barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan dicakeutkeun milik sineung rezekina, diistiqomahkeun dohir kalian batina sehingga tiasa ngajingjing nyanda ka urang sadayana ngabina dina neangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu puji simak dihormati sahibil wilayah Bapak Kepala Desa Bejod beserta jajaran, Bapak RT, RW, BPD sareng perangkat anu sanesna. Anu mudah-mudahan dorong doa ku sadayana, mudah-mudahan ieu pamimpin-pamimpin urang sadayana sing dijadikeun ku Allah anu adil para warta, sehingga tiasa asih kanu sedih, tiasa asuh kanu butuh, tiasa asah kanu susah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu puji simak dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, bila khusus warga masyarakat Kampung Cidomas oge terus istimewa nyaeta Bapak panitia anu dikepalai ku Bapak Al Mukarrom Kiai Ade anu alhamdulillah ngajadikeun wasilah oge sababiah urang sadayana tiasa tempel riung mumpulung bongkok ngaronyok dina ieu patempatan anu mudah-mudahan urang sadayana kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Santriawan anu menawan, santriawati anu menerik hati, sami anu puji sim abdi dihormati, tekakantun tukang salon, mudah-mudahan ieu tukang salon ku Allah Subhanahu wa taala ulah dirarung sehingga sasarengan jeung urang sadayana jaga engkin dia menjaza diiringkeun kana surgana Allah angka ribuk jeung salon-salona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana satacana di sim abdi neraskeun kami sejak ngajalankeun kanu cik pariposna teh mah diangkeun ku di sim abdi ti payun. Sim abdi nyuhunkeun dihapunten kasadayana bila khusus ka para guru wa umuman kasadayana jamaah anu sami hadir di ieu mahfalah anu mulia muga Allah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur urang pintonkeun ka Allah anu Maha Ghafur anu parantos maparena mang pirang-pirang nikmat anu teu kaukur di antawisna nikmat panjang umur. Mudah-mudahan urang sadayana nyaeta dina kaayaan subur kalian makmur oge tiasa meser kasur oge mudah-mudahan enak makan enak tidur oge mudah-mudahan urang sadayana ulah dijadikeun jalmi anu takabur sehingga dijantenkeun jalmi anu syukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam pamugia kasanggakeun kapanutan anu janten junjunan paduka anu mulia paninengan siang kalawan wengi buah ati kembang soca mustika di alam pawenangan nyatana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun ka kaluargana ka para sahabatna para tabi'in bainal masyriqi wal maghribi oge urang sadaya anu ngajanten umatna di akhir zaman anu mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaatul uzmati mantena engkin di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana satacana diteraskeun bilih bae cik pariposna maklum nyaeta cik bahasa kata mutiara kolot bibir teu dewengku letah teu aya tulangan sok aya kata lanjuranana bilih teniti kana taraje teninca kana hambalan sakumaha anu disampaikeun puji sim abdi kurang tumaninah kana manah sadayana. Mudah-mudahan sadayana sing tiasa ageung ngamaklum jemar pangampura kaji sim abdi jauh di jugjug angang di teang nyaeta ti desa Kersaratu dongkap ka dieu wasilah sababiah nyaeta Kiai Ade doang luka bawa pusaka kaba sehingga blos beh ka bumina di sim abdi meureun ti ditu nama lain niat ka bumi sim abdi mun kaditu lain ka dieu lain blosna kadinya kanu abdi padahal nama ya abdi telok nyarita bah telok paling nyarita di nu paeh gitu asal aya nu paeh sok haji saeb teh angga titah ngomong
tuh ya abi ngomongan lupa gitu tiku nemalan nya titah kadia titah naon ka ya abi pugu cenah muludan kami sugan abi mah lobaan kieu ieu sugan tasetik bae nu hadir ulah lolobaan non sebabna abi mah lamun yang hareupan lolobaan sehingga cik paripaos ngagibrik tiris nonyol kawaya nirisan kutina cik paripaosna teh mah demam panggung mun biasa teh dicaritakeunana namun sakacana nya neraskeun ieu kabeh seja sim abdi bade dongeng heula sakedat losting masalah muludan mah geus dijajah bah geus dijajah ti unggal podok sok unyuk lamun ngomongkeun ti lahirna keneh doang nanek datang kana kongkorong kotok sabalen nya eta mah doangna kudu diimah nyaritakeun ti lahirna mah tah ieu abdi nek dongeng ngeun ieu dongeng nana disiaran geh dina kitab nu kumaha geh dinu corek cak dinu hauk dinu ipis dinu kanal moal tanggih moal kusabab timuna lain dina kitab tapi yakin ieu riwayat aya kenyataanana baheula abdi geh cikolot abdi kitunya kolot abdi geh cikolot deui kolot deui cikolot deui ka mana eta blosna 7 turunan meureun kira-kira tah ieu kieu eta baheula aya hiji kiai ngora anu ngumara lain dumuk di tempatna lain dumuk di lemurna boga pamajikan nyaeta kumanehna kira-kira meureun umuran kana 30 tahun gitu boga anak 2 harita eta kiai diaranan lah urang ngaranna teh Ki Noh ai pamajikanana ngaranna Nyi Rohilah aya Nyi Rohilah di dia eta cenah ge nya cik Al Mukarram Nuh Nawawi bila mana aya hiji jelema di hiji kampung dipake contoh ku hiji ulama dipake contoh ngaranna mangka meuni neureul eta ge hayang ilu ka surga diasupkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka surga nu mantap ulah marah-marah ngaran sasaha ge lamun pake contoh ku mubalig di dieu tah ieu Ki Noh ngumara mangka eta di tempat pangumaraan teu can pati ngenal Islam aya musolah mah ngan pinuh kutai kotok joting bahasa ieu nya teh kitu bae pinuh kuramat lancah teu can pati beuki nu ngasupan kadinya magahan budak laletik dirinya biasa eta kiai lah kiai anyar ieu bari jeung semah doang abi kieu ye aing eta si eta semah-semah nyarekanan ka kami cenah misalna magahan budak laletik di dinya tah eta di lembur eta aya hiji jelema anu ngaranna Dasa ngaranna aya Dasa tuh lah aya deui bae di dieu nu kumaha siga meunang milangan siga meunang ngitungan sagala ngaran aya di dieu di Cidomas eta Dasa urang dinya nyebutna ge enek Dasa putina naon putina dikolotkeun ku urang dinya dikolotkeun anu kabeuheulan menta salusuh ke endek Dasa anu potong tulang hayang diendahkeun ku endek Dasa nya nukuh anu rungsit deteang endek Dasa nya pake panangeuhan sahingga ulah tah nu budak anu kolot tunuk ka eta endek Dasa di lemur eta nah eta endek nyebut mun bahasa urang endek naon uah abah gede mun mereka teh amanya gitu barak geus kitu ieu loba nu ngararaos tuh nungtot sopan setik urang loba nu ngararaos ti dinya ieu stabilitas si Dasa ieu sari kaganggu ku ieu Ki Noh waktu harita sarina sari kumaha sih ngaganggu kana jampe pamake mangka ieu Ki Dasa teh sakti mandraguna saciduh bentuk sakecap nyata dina jampena tuh nu kumaha aja barak geus kitu kabeja aya kiai magahan ngaji teu pati mahkul karasana harudang merang kana awakna mangka boga niatlah ieu Ki Dasa
bade namu kanu kinoh mangka ieu kinoh oge geus kabeja kakoncara bahwa ieu kidasa ieu lain jelema samanea babacaana ge satangkub ning langit sartang karak ning jagat nya bahasa-bahasa anu jampe-jampe pamake kolot baheula teh kuariga aya keneh ulah dipicieun anu enah masa ulah mangerankeun maneh be nek jampe raheut tah eta jampe raheut rupa-rupa abg menang ti guru baheula guruna lain kiai pake bae ceng ieu tapak walis dicai tapak soang di awang-awang tapak sireum dina batu atuh heuh nya tapak soang di awang-awang ti ku aya tapakan eta jampe raheut ceng tapak sireum dina batu sakitu teuasna dikareakeun ku sireum ti ku aya tapakan tapi lamun dipikir kurang lamun dijampekeun kana jampe raheut eta munasabah ngilas engke tungtungan ku aceng lamun dina sirep cek tiis kitu ujungna kitunya kabeja ieu kaki dasa kurang ajar ieu noh sari ngaganggu hareudang imah tangga dengen nu ngaji cik eta kidasa teh boga niat manehna rek ngadatangan kinoh dina hiji poe assalamualaikum cik kidasa cik noh pimilikeun tapi rizkieun ieu buah-buah mah henep neang kanu mulut dah kiai ieu kiai pirizkieun tanaon ieu saha di luar cik noh kula dasa ende kaget pan kinoh ge atuh kiai ngora ende dasa barak dibuka eta ku kinoh eta panto ieu kinoh sahingga molotot mata simeuteun nya aya dina bingah aya dina kahariwangan jeung karuasan aya dina kasieun mangga ende kalebet asup eta kidasa tadi mah kalebet ieu bah kajero teuing campur bae urang jasa sarua ieu kitu nya teu aya bedana asuplah ieu ende dasa kajero mangga abah calik sopan santun sahingga teu ditinggalkeun ieu ku kinoh sumangga diamparanlah ku sama neng tah tuh pamajikan kiai nu enah mah ngan aya nu teh enah majikan kiai ge nu naon kitu bae coba nyanak cai geulis ka dieu mangga teu kaleketan aya ende neng aya ende teu kalekedan ieu pamajikan kiai teh istrina kiai nyandak cai jeung lalauhna pangapunten abah ende cikin aya kapriyogian naon idongkap ka bumi abdi anu sakieu telok disabak ku batur ieu kieu noh engke jagisuk ku abah diantos dirompok aya kaperluan riungan tanah udah sok ngomong-ngomong riungan lain tipe tinggi ieu kinoh sanggeusna berangkat mulang ieu ende dasa teh ngalamun ngahurun balungku tulang sahingga mikiran aya dina kabungahan aya dina kasihan campur aduk jam sabaraha ieu neng ka pamajikanna sari kebel amat ieu peuting cikinoh ka kakarak janari beujeuhna bedas nganar cik pamajikanana tangih amat ieu ka isuk biasa bae kiai mah meureunnyah nu daek mah atuh kiai geus ngedul sarua bae salat segala tengah peuting 2 rakaat kumanehna mementa ka Allah ya Allah cikinoh lamun ieu pirizkieun ulah digatikeun lamun ieu picilakeun abi nyuhunkeun pangjaga pangraksa ka Gusti kitu cikinoh doa da beri tangah ka langit jol isuk datang berangkatlah ieu kinoh sasalaman jeung pamajikanana hampura dosa kakane cikinoh ka pamajikanana lamun kakak aya balik deui ka dia berarti salamet lamun ieu kakak teu balik deui berarti kakak mah tilar dunya yakin kakak nu hadeka kicep jeung kecap langkah kakak sing dijaga cik pamajikanana didoakeun ku abdi ti kajauhan
moga-moga ieu kakak disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku sabab eta kidasa lain bantrakeun dina ilmuna. Berangkatlah ieu ki Noh bari ngarenang kampe waktu harita dideulekeun kuno jadi pamajikanana teu can ngalepot mencrong bae ieu pamajikanana neuleut tongong salaki mah dibentik-bentik ka belah ditu. Doakeun eta salaki bu aya leumpangan he ibu mah. Lamun salaki hees dideulekeun ku pamajikan sebab cenah ge bu dina katerangan toong tu dina kitab Ipis di dinya aya innal mar'ata nya idza shalat walam tad'u li zawjiha lam tuqbal sholatuha. Hiji awewe lamun sakira-kira teu ngadoakeun kana kabagusan kanu jadi salakina moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala salatna. Lamun salaki keur hees tong ku ibu salaki bari nangtung kieu nya hideung ta awak nya cangkeng meuni kitu pangdeuleutah papanting ukurang barang dahar deuleu suku pinuh ku kekeongeun kumaraban abi meureun. Ya Allah hampura dosana mudah-mudahan dijagjagkeun diwaringkaskeun disehatkeun jasmani jeung rohani na ieu salaki abi bari jeung murig-rig kieu abi makarunya bae ka kakak tuh dicium tarangna kakak rak reup hees pamajikan ensok eta ibu ensok kitu ensok atuh coba ge ti kuari mah laju salaki deui ka pamajikan kitu deui didepong eta pamajikan keur hees aing hampuranya iya dia deuleu orlet meuni 7 dina kutang teka beulikeun orlet-orlet acan saporo mangsa rada karat kitunya tali kutang geus leutik deui ka pegat hampura kakanya neh kitu sakitu heubeul na ngarawatan kakak geus mang nyangukeun mang nyayurkeun mang nyesehkeun ka kakak eueuh ieu neng eueuh dibahagiakeunana sakali ku kakak ngeun didoakeun ku kakak neng mudah-mudahan neng dipaparenan kasehatan jasmani jeung rohani dihampura dosa neng sehingga tiasa ngurus kakak jeung ka anak-anak urang tuh dicium ku urang tarang na ku salakin sok kakak ni sok kakak rakreup datang ka isuk-isuk eta karasan teu kami keur waktu nyium tarang kumaneh atuh cik pamajikan henteu abi mati brai eta tarang kumaneh pahit atuh yakin kakak mah cenah puga bitus make autan uyuhan teu podar bae eta salakina. Masya Allah kembali deui kaki Noh anu lumpampah di perjalanan bari jeung teu eureun-eureun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala Gusti salametkeun abdi dongkaplah ieu ki Noh ka rorompokna kidasa. Assalamualaikum ciki Noh. Waalaikumsalam ciki dasa kabeneran Noh kabeneran bingah amar wata suta bingah kagiring-giring syukur bagja kumanyangan nah kumanyangan teu kunaon eta kamayangan beureunya eta mah kumanyangan syukur-syukur kumaneh pigin kana sakumaha janji mohon dek ciki Noh eta lamun diendekeun eta kumanehna sumumuringka gitu rada luhur awakna nya ieu kieu ndek aya kapriyogieuna ndek manggil abdi ieu kieu ieu kumaneh kiai len atuh kiai eta sok ngelmu atuh ngelmu ngeun abdi mah ngelmuna ngaos piraku ngaos naon ngaos ngaji naon nu diajina biasa baik di balik mah ndek meneureun ndek nyorang masa di mana horeng aing mah teu nyaho museuntran masantren kitu naon sok nu diajina ilmu kawedukan lihat kulit teas awak lain dek jajampean lain naon ya lam anal awamila tinahwi mi'atu amilin kitu doang naon eta hartina moal nyaho ndek mah ciki Noh tah
tah abdi rek naros deui aya naon de ieu kieu noh kuari ieu ula lain kiai lain naon kumaneh kiai mangka lamun sakira-kira kumaneh bisa ngajawab kana pertanyaan ende sebab ieu ende geus ngangken hayang nu bisa saha ti jelemaeunana anu ngajawab kana pertanyaan ende kumaha pertanyaan ende ieu kieu menurut Noh kuat didikan tah kuat watak ngalamun ieu ti Noh waktu hari tengah ulang jentul kana pertanyaan ieu ti dasa kuat didikan wurukan atanapi kuat tur sifat jeung watak cik eta ti dasa dijawablah ku ki Noh waktu harita menurut ulama cik Noh ieu kuat watak kuat sifat kitu tande oh ngajawab kitu kumanehnya oh cik ulama kuat wurukan didikan Noh kumaha ge naon aya buktinan de aya ieu abah ieu ende tileutik ngurusan ucing nyaho kumaneh kana ucing atuh liwati ende ucing maloba paturalang di jalan oge tah ieu kieu noh tibarak ngajuruk ditinggalkeun ku indungna eta ucing diurusan ku ende tileutik diuruk dipagah ngasurkeun seuneu ge bisaeun nyangu bisaeun nu mantak ende mah telok merlukeun ka batur sahingga ieu ende dilayanan ku eta ucing ciki Noh hayang ningali abdi mah ieu kabuktianana tingalikeun ku kumaneh Noh ku endek rek dipanggil ieu ucing cing meong cik ucing di dapur coba pangnyandakeun eta termos jeung kopina gulana ulah katinggalin angseuhan ieu ki Noh termos jeung wadah kopi gula kadia rangkini beh ku ucing dicandak tuh Noh kumaha meunang didik kula meunang ngawuruk kula ucing ge kuat nurut coba kumaneh nek ngajawab kuat watak keneh kuat sifat keneh keukeuh abdi mah ende kuat watak deulekeun ku kumaneh ieu ucing rek nyokot teko deui wadah cai herang geus sangang seuhan kumaneh cing candak deui teko ciki dasa keleuyeur deui ucing rangkinik nyandak teko barak sakebel nyandak teko jlot beh beurit ti luhur lalangitan kahareupan eta ucing sahingga eta teko dilawekeun ku ucing ngudag-ngudag beurit beak mana tah ciki Noh buktina mah eta ai tadina watakna daekeun kana beurit mah ka iraha ge teu kapopohokeun de jadi waktu harita teu aya anu nganilai mana nu eleh mana nu meunang dur dohor waktu harita ciki Noh abdi mah rek salat heula ende salat ende arek salat dohor heueuh aing ge nyorang ka beja eta salat dohor ciku manehna telok ieu telok salat aya nu telok salat keneh di dieu aya bae di mamana ge teu katinggaleuh kitu nya tah barak geus kitu salat dohor ki Noh jadi imam ki dasa jadi makmum kunon kira-kira menang 2 rakaat ieu salat dohor eta ki dasa mual jedut bae kadenge ku ki Noh ngeun teu geura eureun eta ki Noh salat mah terus bae eta ge terus bae ki dasa ge ciki Noh dina hatena batal ieu jelema ieu kitu barak rengse uluk salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ki eta ge ki dasa nurutan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi rengse salat ditanya eta ki dasa
pangdenge abdi mah ieu ende muat tadi heuh cenah kunaon eta batal ende kana salat batal cik saha atuh lain cik ulah aya kateranganna ge bahwa eta nu ngabatalkeun salat sakur-sakur perkara anu kaluar tina bolongan dua maupun cikih maupun hartina mah eta nu nyawara tadi eta batal cik ende mah henteu kumaha jadi ngalah hartina mah kitab di anu kapanggih ku abi eta batal salat mah de henteu cik dasa kunaon atuh ti awalna ge ende mah teu ngalawudu eueuh jeregna parang satah ngabatalkeun naon cenah la ilaha illallah ngalieurkeun anak eta ka kiai aya bae eta diungal lemur ge aya bae para kasukuan sadayana eta dongeng awal lumayan pan setengah jaman begitu bae ge lain hukum lain naon ngeun aya riwayatna kitu eta ibu sadaya nu mantak kudu sabar jadi kiai mah kudu sabar nya ulah punungan nu hade karak dihulag kitu bae dia mah adana tenengel geus teu daek adan-adan deui teu daek ngimaman deui ulah punungan jadi kiai mah para ibu sadayana kembali kada judul urang pulangkeun ieu memperingati maulid nabi betul hayang naon sih eta urang jan nabi nage panggih canyorang boro teuing kurupana ukur kucena eta urang ukur kucena tapi sanajan ukur kucena ulah terpercaya para ibu sadayana cik Rasulullah dina kateranganana dina kitab anu ipis a'jabun nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di walam yarawni wa yusaddiquni faulaika ikhwani pang bagus-bagusna keimanan manusia jelema-jelema anu datang sanggeusna kaula maut can pernah ningali rupa kula can pernah ningali mukjizat kula can pernah ningali isuk kalian sore jeung kula itulah orang-orang tapi ngayakinkan bahwa kula teh utusan Allah ngayakinkan bahwa kula teh nyaeta diutus ke Allah pikeun maranehna ngabenerkeun ngimankeun paulaika ikhwani cikanjeng Rasulullah mangka eta jelema ti dunja nepi ka akhirat dulur kura sedangkeun eta kasebut dulur ibu-ibu sadaya tengetkeun buruk-buruk papan jati bear-bear ge wadang sanajan pasea kumaha ge tetep dulur bae sampai ka iraha ge eta urang mika cinta aya dua rupa cik dina Johar Maknun dicaritakeun kieu waduh bahasa da meniluhur Johar Maknun aya dua rupa cinta aya anu mahabbah galib aya anu mahabbah ghair galib nu kumaha nu galib yeuh doang urang boga kabogoh anu kadeuleu rupana nu kadeuleu isuk sorena hideungna putihna kadeuleu eta anu galib pohara pangorbanan urang kanu kadeuleu isuk sore Masya Allah peuting didamaran ku urang ku hayang panggih hujan di payungan caah di kojayan ku urang nyabrang ka belah kitu ku hayang papanggih jung nepake kabogoh ku urang eta ge buhaya anak nyegel mumuncangan dikitukeun besugan sieun tah jante ku hayang panggih jeung kabogoh datang ka ditu cik eta kabogohna ka abdi mah hayang daugan mana kalapa neneng tuh cenah di deuleu eueuh takahan bari luhur pinuh ku kadaka dirangkeh ku kumanehna ka luhur ku tina melaan kabogoh nyeh datang ka handap di deuleu ku kabogohna eta kulit dada ngulit cak-cak nyingkil peurih ka eta kulit dada anu sakitu bolek serna ngomongna henteu sakur anu pake kahayang hayang baso kalak nyebut bakna dong eta onelna teh geus aya dina lak-lakanana can nyebut hartina sokna ge
kutina rasa kacinta kadeudeuk kanyaah barak datang ditanya kana waktuna ja pangorbanan anu geus sakitu lobana ieu kieu neng sarimitih kana wanci ninggang kana mangsa kakak ieu aya naon Kang bade naros ieu status urang sebagai naon sih cik manehna kira-kira ieu neng mun dikawin ku kakak daek abi ponok jodoh panjang baraya baik geus aya anu mere pepeli ka abi 2,5 gram ya dina ceulila anu eueuh mukjizatan anu eueuh sapaatan model kitu memperjuangkeun urang dikawin batur tungtung nama sakitu pengorbanan urang tah apalagi ieu anu bahan nyapaatan ka urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pohara karunyaeunana ka umatna nu hade ngeun cuman syarat-syaratna eta kudu ku urang dilaksanakeun cik Siti Aisyah ieu ngomongna man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksara minas salati alaih wa samratuhu wusulu ila syafaatihi wa suhbatihi bil jannah saha jelema anu boga anggapan mika cinta ka Kanjeng Nabi lobakeun maca shalawat mangka urang maca shalawat heula sakedeung supaya urang menang syafaat ti Kanjeng Rasulullah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Para hadirin sadayana jam sabaraha kiwari hayang ka jam sabaraha ibu bapak ulah pepeutinganan teuing nyiar naon kitunya tah ibu-ibu sadayana priogi pisan kauninga ku urang sadaya cik Ali karramallahu wajhah cik Hatim Az-Zahidi ngomong nakil manidda'a hubba maulahu min ghairi wara'in fahuwa kadzabun saha jelema anu ngaku-ngaku cinta ka pangeranna mangka kari-kari teu warai nan warai eta warai tunggul di parung catang dirempak nu halal di dahar nu haram terus nu makruh terus nu mubah mapuguh teu warai bahwa kadzabun mangka cintana eta bohong ngaku-ngaku cinta ka Allah tapi teu warai eta bohong wa manidda'a dukhul jannati min ghairi infaqi malin bahwa kadzabun saha jelema anu ngaku-ngaku hayang asup ka surga mangka kari-kari teu ngimpakeun kana hartana bahwa kadzabun bohong nek muludan gati bae sulit bae nu ieu ulah nu itu ulah neng kumaha ieu nu jago pencit ku kakanya ulah wawanianan kumaneh hanya ho gede bae teh kana kotok di mana horeng teu ngurusan teu naon nu ieu bae burung nu bibit moal boga turunan laju nu mana neng tuh aya geus di kurungan ku abi tadi urut ka cepet lawang masya Allah aya nu dipencit nu geus remuk tulangna ge
kakarap dipencit ulah ngaku-ngaku hayang asup ka surga tengimpakeun harta mah moal kudu gede sodaqah. Masya Allah eta sodaqah sulit pisan tapi laksanakeun lah. Jeung deui anu saterusna wa manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnatihi fahuwa kadzabun. Saha jelema anu ngaku-ngaku cinta ka nabi, resep ka nabi, nyaah ka nabi, mahabbah ka nabi, tapi teu daekeun ngalaksanakeun kana sakumaha kasunahan-kasunahanana laku lampahna fahuwa kadzabun, mangka eta jelema bohong cintana. Eta anu muakkadah dina salat sunah ayat 7 ayat 10 2 rakaat meme subuh nu muakkadah tah ulah laju komat-komat bae 2 rakaat meme subuh muakkadah 2 rakaat memeh dohor 2 rakaat mantos dohor 2 rakaat memeh asar 2 rakaat santosna salat maghrib eta muakkadah ayat 10 nu goer muka muakkadah ayana 17 eta mah kebae. Anu saterasna manidda'a hubba darajah min ghairi suhbati ma'al fuqara'i wal masakin fahuwa kadzabun. Saha jelema hayang menang pangkat di Allah, hayang menang derajat di Allah, hayang menang derajat di alam dunia, hayang jadi RT, hayang jadi RW, tapi teu dae manehanana dedeuketan jeung jelema fakir, teu dae dedeuketan jeung jelema miskin, fahuwa kadzabun moal. Cik eta Hatim Az-Zahidi caduk mungkuk haram dempak moal menang pangkat baik di Allah maupun ti manusia. Doakeun eta RT urang Bu. Saha RT na di Cidomas? Ibu RT na. Oh, aya RT Bikang di dieu mah. Heeh. Lesting Bikang teh Jawanian. Ngun eta RT eta upahna ditanyakeun ku abi bareto kana jaro ngun 200 sabulan ge 3 bulan sakali dibayarna. Laju sagala eta masyarakat ka RT nyalahkeun RT teu meunang bantuan RT nu diomongan ku eueuh ti dituna ge mamarahan ka RT bae ka RW nya kitu eta. Mudah-mudahan nyata jadi RT na di paparenan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu saterasna katerangan Sayyidina Ali karramallahu wajha. Cik Sayyidina Ali ad-dinu wa dunya la yazalu dinu wa dunya qaimaini madama arba'atu asya'a. Agama jeung dunia bakal pageuh pancuh lamun sakila-kila 4 perkara nerap. Mana anu pertama? Madama aghniya'u la yabkhuluna bima khawilluhum. Apabila jelema-jelema sugih henteu koret, henteu mereket jahe nya tina perkara anu dibikeun ku Allah ka manehna eta pageuh agama jeung dunia mah. Ieu dina waktu muludan kieu beuh Masya Allah Bu ti kiwari mah sanggesan muludan kieu nya nu hade ulah mamarahan beta ka salaki ulah moal mamarahan ibu moal nyarekanan bae kieu ka salaki moal nu hade geus muludan mah Bu nya eta salaki ku temis minyak ku diomongan mun nyeret-nyeret pan ku pamajikan sieun ka pamajikan ngomongna eueuh otakan ku maneh mah eueuh kamones ku maneh mah usaha cara batur tuh kaditu usaha heuh ceuk becana kita ku manehna bah kana awi tuh dicacagan ku manehna geus garing ieu eta awi
laju dianyamkeun dijieun bilik eta bilik pan belah dia belah ditu di talian ditonyok tengahna jadi pananggung pan kumain nambet neule alam raya marcapada ku poek di jero doakeun kakane kakak rek dagang bilik cik manehna nuk usaha sugan menang saleter-leteren ha geura lempang ka ditu cik pamajikanana leng bae kumanehna dagang bilik bari teu kadeuleu girjeng kencah hareup bae ka ditu nu kadeuleu bilik cik kumanehna kula dagang bilik ieu sailab cik batur moal meuli mang jak kami ge geus boga bilik mah moal meuli heuh moal terus bae lempang eta padagang bilik datang ke tengah jalan jol beh angin puyuh lilimbungan mulintir eta kumanehna mawa-mawa bilik tulung Allah tulung doang kolecer dibawa eta ku angin kaluhur awang-awang eta si bilik kumanehna gantung eta di depan nanggung di jero kunaon eta rep beh eureun disotkeun ku angin barak di deuleu lain di mana ieu aing cik tukang bilik doang nama doang lincar aing eta tah horeng eta ku angin dibawa balik deui geus datang ka ditu ka barat tadi cik pamajikanna teh geura lempang sakitu geus heubeulna salaki sakitu mun dipuntang pentingna ku angin diduduhan teh can lempang la ilaha illallah nu mantap doakeun Bu doakeun teh salaki urang aya neuk lempang ka Jakarta doakeun ku urang jeung ulah sok merenyun bae ayu mamraatin cenah ge kalahat fi wajhi zaujiha wa tudkhilu ghamma wahia fi sukhtillahi ta'ala apabila seorang pamajikan merengut di hareupeun salakina bari ngasupkeun kabingungan mangka eta si bikang teh aya dina bebendon Allah Subhanahu wa ta'ala ngomong teu daek kunaon kumaneh cik salakina kumaneh kaditu lain hayang kunaon nih hayang naon geura ngomong ku ari nung kami menang HS rut medeng guja gaji salakina geus kahareup geus kaburi teh dek HS kunaon kumaneh teh dek HS angkep si salakina imah karasana leutik ieu imah muresed karasana ku aing atuh piraku cik pamajikan sakieu legana di mana aing HS atuh geura di dapur tah di mana tah nu aing mah geus kebeul mah berasa karunya eta pamajikanna Kak cik pamajikanna di dieu burung cenah deket abi di mana cenah di dieu deket abi yo kumaha jawabna eta salaki non longar keneh dak lokasi cenah kalabateuna kalabatu nanyakeun lokasi longar keneh reup berarti dinya mah hees eta pamajikanna ti tadi ge hayang di dinya ieu guja gaji ge ngeun pamajikanna teh dek geura tawaran eta salaki hayang naon kitu jeung ulah loba ti ngawadak eta ka salaki Bu ulah loba ti ngawadak lamun meunang suluh bengkung bejakeun lempeng lamun hartina meunang suluh sumugati dibelah ngabejakeun lejar hayang kalem bae lalaki mah sabenerna mah bunga nya lamun eta di alam bae salaki ku pamajikan mangka eta salaki sanajan tageh gubrag tadi keneh ngalasuluh geus rada burit asar burit teh bubuhan di alam masyaallah ka ieu suluh menegara ring kieu ti mana meunangna kakak ti dungus itu teh cenah tuh jabatur mah telok meunangan tati dinya atuh kakak mah turunan siringan ieu neng cik manehna ku apong tah hirup apong nya jeung eta pamajikan kudu di alam kudu di salaki
sok ngalem eta bapak-bapak kalau jadi salaki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alem. Lamun pamajikan make baju berem, kumaha ka ieu abdi? Cik pamajikan anak pantes tak kira-kira ka pangaosan. Bahasana ge pan aya make baju berem lain ngaji pangaosan. Pantes kira-kira katingali ku kakak make baju berem kieu. Pohara ieu neng, dasar mah hartina ieu sumuna hideung santen. Non eta santen aya nu hideung? Aya, Bu. Eta hideungna tina pameretan. Gitu. Dipakean baju berem ieu neng parang satah sacidomas mah eueuh deui nu geulis. Ngeuneng. Pan eta sumulu ngablangab kumanehna ku tina aya kabungahanana. Bari ngadaleungdang maca sholawat ka ditu aya di alam mah barak make baju hejo sakali deui alam bae terus kuduna mah ulah teu di alam ngan bubuhan harita keur ada rungsing eta pasalakina ka ieu abdi na pangaosan deui ieu kira-kira ieu baju hejo ieu pantes ieu na pangaosan pangdeuleu aing mah siga ekek tadiya baraheun moal-moal pati tibrak ti peuting eta moal diduduhan ekek ya alam bae di kang bunga supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Para hadirin, para ibu sadayana, kira-kira jam sabaraha kiwari? Geus aya jam 11. Encan sabar menit deui bah, abi teh mah jam teu naon ieu? Setengah jam keneh. Sabar menit deui bah? Salapan? 8 menit deui. Tah ieu 8 menit deui. Urang ieu ngariwayatkeun tujuanana ieu maulid nabi teh nanemkeun kalimah tauhid mengenalkan ka anak-anak urang supaya nyahueun ka Allah supaya nyahueun ka Rasul sebab budak leutik ieu tergantung inung bapana lamun inung bapana Yahudi anak nageh bakal jadi Yahudi lamun ieu inung bapana Majusi anak nageh jadi Majusi lamun ieu inung bapana Islam anak nageh jadi Islam nya jadi Islam tah dina hiji kali mangsa aya nyaeta hiji anak buah Nabi Isa alaihi salam anu digaranan Nufun Khawari dina kitab Iblis aya eta ieu Nufun Khawari berangkat ke negara Persia anu maksud reng tujuanana rek ngislamkeun rek nanemkeun kalimah tauhid la ilaha illallah ka raja Persia dongkap ka ditu ieu Nufun Khawari sehingga manehna eta manggih budak laleutik kira-kira meureun meujeuhna umur kana lah belasan aya laju kira-kira meureun anu budak keun tidinya aya keur main culcek nyaho kana main culcek pira ku teu nyaho kayu dipalangkeun ka ditu ai culcek pira ku teu nyaho kahanap kaluhurkeun mangka waktu harita apabila matang eta si kayu dipalangkeun teh menang upah 40 dinar iluan ieu Nufun Khawari ceng kasadayana anu sami hadir di ieu permainan kumaha mun kira-kira abah iluan jelema kolot atuh teu naon bah mangga eta sakabeh anu aya di dinya eleh ku Nufun Al-Khawari eleh horeng eta didinya aya anak patih bah saumur dumelah kami mah ieu dina permainan can pernah manggih aya anu nepi ka ngelehkeun kabehan aya aceng saha abdi anak patih kerajaan ieu cik eta murang kali kira-kira abah mun diulem karompok abdi kersa bah oh cik Nufun Khawari laporan heula belos ka ditu ka Bapak Aceng lamun sakira-kira menang izin ti Bapak Aceng kakarak abah rek ka ditu berangkatlah ieu budak leutik bah
aya nanceng cik ieu paman patih kerajaan pugu cenah aya sepuh aneh bah aneh kumaha sakabeh anu main di dinya eleh kumanehna kira-kira mun diulem ka di kerompok urang kerasa tak abah atanapi henteu bah oh mangga cing mangga ulem datang deui eta budak leutik sehingga diondang ka ieu rompokna patih kerajaan Persia barak geus kitu assalamualaikum tengah jawab sebab ieu raja teh nyaeta mujana kana patung tengah jawab dibukakeun eta ku pati masya Allah mun cik urang teh amanya kitu sampurasun rampes cik eta patih teh mangga cali diangseuhkeun lah leueteun mangka geus kitu abdi rek ngaleut heula sakedap bismillahirrahmanirrahim dideuleukeun ku kabehan barak geus kitu para ibu sadayana mantep di salon mana nu bogana ieu salon di kolong kayak dilaporkan ku abdi ka panitia di ditu kak supaya bisa dibawa ieu salon ka ditu kitunya barak hartina ieu disantosan diangseuhan ieu kupati ieu kinupun hawari cik ieu kinupun hawari bismillah ngan sakitu-kituna bismillah eta pangeus si jurig dedemit setan jeung sabangsana anu aya di jero imah ti patih waktu harita bubar kabeh kakarak manggih ulama Cikipatih aya sepuh nyebut bismillah ieu jurig nu aya di dieu kuat bubar kabeh kadeuleu ieu jurig gage asal aya beda hareung ngarungkup kadinya ieu jeung patih barak didatangan mah kinupun hawari bari maca bismillah cikinu pun harus bubar kabeh eta setan tah sanggeusna kitu ieu patih nanyakeun naon eta bismillah cik eta kinu pun hawari kalawan nyebut asmaning Allah saha Allah cik eta patih saha Allah cik kinu pun hawari ari Allah eta anu ngahirupkeun anjeun Allah eta anu ngarizkian hanjeun Allah eta anu ngamaotan ka anjeun roy be eta kipati hayang ilu agama jeung kinupun hawari maka macalah ieu raja patih teh kana lapad asyhadu an la ilaha illallah henteu dicaritakeun Muhammad Rasulullah nama sebab ieu kinupun hawari teh nyaeta anak buahna Nabi Isa alaihi salam anu sanggeusna pupus Nabi Isa alaihi salam ngan cikinupun hawari cuan loba omongnya cuan gitu ieu kumaneh asup Islam jabisi dikukumaha bae ku raja kumaneh sebab ieu raja mah mujana kana patung muhun ieu tugasna patih biasa mariksa barak hartina manehna mariksa kana kandang tutunggangan ieu raja Persia ieu tutunggangan anu pake kahook ku raja teh pae maot teu nyaho onta teu nyaho kuda sebab didinya tutunggangan raja beh teu dicaritakeun naon-naon nama dibejakeun ka raja ku patih kanjeng raja aya naon patih aing katiwasan kumaha tutunggangan kanjeng raja ngagoler ku ari geus meuritan geus dijimreng ku aro nu mana anu sok biasa dibawa teh ku kanjeng raja coba kita ongka ditu aing raja ceurik harita ku hook ku tina hook eta raja nepi ka muriang ku euling bae teu di ruang eta si mayit eta tutunggangan teh teu di ruang ieu kieu kanjeng raja aya naon geura bere bonggolongan ieu mah kumaha aing gantina ieu cik raja tutunggangan aing eueuh buku di imah kula cenah aya hiji kolot anu aneh pula nya aneh ieu pula aneh kumaha di imah kula kuari mah jurig ge eueuh ku kolot eta coba panggil ka dieu sugan bisa nyampean kana ieu anu geus paeh ieu tutunggangan kanjeng raja
panggil cik eta raja kapatihna teangkeun ku eta patih punten sepuh dipiwaran kaditu dongkap ka Kanjeng Raja aya naon pugu aya sesuatu dan lain hal yang harus diselesaikan oleh sepuh. Oh ya iya dong cik eta patih kudu campur jeung bahasa Indonesia geus peuting mah gitu nya. Iya dong. Berangkatlah ieu sepuh kaditu jeung patih ieu Kanjeng Raja sepuhan dirompok abdi. Aya naon cik eta sepuh ka Kanjeng Raja pugu kieu ieu sepuh ieu satu abdi nu sok biasa ditunggangan ku abdi maot ayeuna. Oh maot sugan sepuh bisa ngajampean di mana kuari di ditu di kandang barak ditoong kaditu atuh geus pinuh pumerit geus babaro poe ieu teh di ruang dicekel ieu sukuna ku Kinupun Hawari bari nyebutkeun ieu Kinupun Hawari la ilaha illallah dicekel sukuna nu hiji karajet beh eta suku tutunggangan raja teh hirup hiji tah barak geus kitu Kanjeng Raja kula ieu geus ngrejet sabelah sukuna nu belah buri ai Kanjeng Raja ieu di istana cicing jeung saha eueuh deui kula mah teu boga anak cik raja laju saha dinu cicing jeung raja hiji bapak kula kadua kula katilu pamajikan kula coba titah ka dieu panggil ka dieu rek naon aih geurabe ka dieu dipanggil coba eta cekel sukuna eta ku pamajikan Kanjeng Raja nu eta ku bapak Kanjeng Raja nu ieu ku Kanjeng Raja tinggal tilu deui sukuna jaopat laju kumaha ye coba bacakeun ku tiluan janu ieu mah geus hirup sabelah ye bacakeun coba la ilaha illallah kitu dibacakeun ku tiluan la ilaha illallah reang karajet beh satiluna eta suku sato nu tadi paranti tutunggangan raja hirup satiluna ngeun teu bisaeun hudang Kanjeng Raja hayang bisa hudang ieu sato atukan tenang hayang pisan tah ieu kieu Kanjeng Raja teh boga rahayat atuh puguh cik eta raja coba panggil sakabeh rahayat titah ka dieu dipanggillah ku eta raja rahayatna pengumuman diumumkan bahwa sekarang dipanggil ke istana ada kepentingan yang harus diselesaikan. Kalau semuanya datang akan diberikan bantuan tanpa kupon, langsung tunai. Cik raja karena bantuan ya mah hasupna waktu dararatang kabeh dimulai RT RW patih hulu balang juru taluntik jeung sadayana waldia balan sanagareta kumpul kabeh kumpul anu katinggalan cik patih kurang ajar kalah mamarahan patih ja pusing capeun kumpul kabeh tah ieu sepuh ayeuna tos kumpul kabeh di pendopo bade kumaha ieu titah ka dieu kabehan kadinya ngaberiak maksudna kumaha cekel ieu ku kabehan ieu sato kabeh ulah aya nu katinggalan nu nyekel jeung nu teu nyekel kusabab geus teu muat maca la ilaha illallah reang kabeh juringkang beh eta sato bari digibrig hirup deui nu mantak lamun anak ibu wedel lamun anak ibu nakal lamun anak ibu pidel ulah nyiar jampe anu mangmang bacakeun bae la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana cai tuh inumkeun ka anak urang Gusti boga hatena dibere caang brai beke kana rasaanan naon bae ta membacakeun anu rungsit la ilaha illallah bacakeun aya sumur nu kira-kira bahan aya picayeun bacakeun la ilaha illallah abi neuk nyieun sumur ieu kitu bae jampe mah sebabna afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itulah kalimat tauhid la ilaha illallah nu rek maot bacakeun kana kupingna la ilaha illallah kana ceulina jorting teu kadengeun ke eta meni nongeng-nongeng kutitah kadengeun ku batur geus payah terus yang diturutan lo sedek sabodo nu penting urang mah ngalebugurkeun kewajiban urang kepentingan urang ngabeja la ilaha illallah dak ceulina geus kupluk naon ceuli kutitah dina ge teu pati lempeng terhirupna ge geus keresut ceulina ngan cirikeun cenah ge ku ibu lamun nu maot eta timbul kesang ti belah dieu laju irungna rada ngadangi nya eta bahan timbulna rahmat Allah Subhanahu wa taala tapi lamun ieu dina waktu keur sakar teh nyegor doang sapi nu dipencit eta cenah timbulna azab Allah Subhanahu wa taala cik saha eta cik dina kitab Qurtubi tengahna di dinya aya eta kitu ibu-ibu anu kadua na nu hade ibu-ibu abi titip ja waktu geus sakedeung deui ulah hasud bunya ulah hasud eta hasud ma hasud opo iku hasud cik dirinya wahia yatamanni izalati ni'matil maksud ilal hasid ari nu disebut hasud teh nyaeta hayang ngaleungikeun nikmat tinu dihasudanana supaya balik ka manehna eta hasud eta hasud teu disaha teu di jelema biasa teu di kiai teu di patani lamun geus kaasupan ku setan timbul hasud aya dua kiai di zaman baheula eta kiai dongkap kanu muludan ieu kiai leutik ieu kiai gede kiai leutik karak boga santri dua kiai gede mah geus aya 30 mah mangka eta kardus gede dibikeun ka kiai leutik kardus leutik dibikeun ka kiai gede eta kiai gede geus ngareretan bekadeng kadinya nileng deui aneh aing madak ja parang satah ieu aing geus kamasyhur ka tiap lembur kakoncara ka tiap desa kabeh ge eueuh nu teu wawuh ka aing tapi aing diberena besek leutik cek eta kiai melengak aing mah naon ieu batur teu boga mata nya nah hatena kitu cik kiai gede ka kiai leutik ceng kulan bah kumaha urang mun ojol coba ge bah ojol eta nu gede kaabahkeun aceng nu ieu bae leutik oh atuh mangga bah naon sebabna abah mah loba nu moro santri loba anak loba abah mah geus heubeul jadi kiaina aceng boga anak sabar aceng karak boga dua bah santri karak dua tak aceng mah nu leutik mah ti abah tah coba eta nu gede ka abah teu mangga dituker tinu kiai gede nu kardusna leutik dibikeun ka kiai leutik ti kiai leutik nu kardusna gede dibikeun ka kiai gede heubeul ti heubeul teh geus datang ka Jumadil awal sabar bulan eta 3 bulan Rejab, Ruah, Puasa, Sawal, Hapid, Haji, Muharram, Safar, Silih Mulun, Jumadil awal 1 tahun
panggih cenage di perjalanan eta kiai nu leutik teh jeung kiai nu gede. Euy jabah cik kiai leutik, oh ceng eta ceng keur waktu urang ngariung teh euling ah ceng cik kiai gede atuh euling bah eta cenah dina kardus leutik nu ti abah didikeun ka aceng teh sina naon ceng daging kebo aya bah didinya geus menang manteskeun batur pais lauk emas sangu nageh bah eta marahmai beureum liket eta marahmai beureum lamun dicocolkeun eta ku urang nya timbel eta marahmai beureum di dahar ku urang aduh meuni sekel karasana eta lamun dicacahkeun musim paila ngacak ya barak geus kitu dibejakeun eta lah kaya bahkan aya pepeli sageram setengah cik eta kiai leutik taju kernu ku eta kiai gede waktu hari tengah denge anu pahempi bunga henti kiai leutik kernu aya pepelikan bah sageram setengah dasar eta ceuli pamajikan abi eueuh urut bolong-bolong benang manggih pepelik didinya dina besek ngahajak meureun bah eta kitu dipakekeun ku abi tuh bisi abah teu percaya mah tong we ka imah abi nu ngamat aing cika gatanya cika gitu mana teuing nu abahnya bah cika leutik nu kardus ti abi teh aja gede eta bungkusna meureun di dinya mah aya ku 10 gram meureun 10 gram naon cika gede pan abah semu marah eta di jero na hayang nyaho mah kumaneh cacampuran dangdur segala naon kiripikeun olahaneun piraku bah beneran nu mantak nu hade eta ghilun dina hate unek-unek dina hate jeung sajabana peceunan kurang sadayana jabuktina pirizkieun ge eueuh naon sebabna kembali kana hasud nya iyakum wal hasada cik dina kitab nya fa innal hasada yaqulul hasanati kama yaqulun narul hataba au syu'ba kudu sieun cik Kanjeng Rasulullah aranjeun kabeh kana hasud karena hasud bisa ngaduruk kana amal kabagusan kumaneh percis doa ngadurukna seuneu kana kayu garing atanapi kana jukut garing ulah hasud tikiwari mah para ibu sadayana hapunten anu kasuhun hampura anu ditedah sim abdi teu tiasa neraskeun kana ieu namun satacana sim abdi undur teratur nyuhunkeun dihapunten ka sadayana bilih bae cik pariposna dina peringatan Kanjeng Nabi ieu henteu sesuai jeung tema namun mungkin sadayana parantos nguping kukituna setiap kata anu disampaikan ku jisim abdi anu kirang tumaninah kana manah sadayana mudah-mudahan sadayana sing tiasa ageng maklum jembar pangampura ka jisim abdi khud masofa wada makadar ambil yang positif tinggalkan yang negatif terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.